wayuh kade dicaritakeun an ba'di ashabil muru'ati. Disapalina pirang-pirang jama anu ngabogaan pirang-pirang kajatnikan. Naon anausna ba'di ashab kana eta kabukti ba'di ashab ya tubuh eta nulis ieu ba'du ashab nuskhatan. Eta nulis ieu ba'du ashab nuskhatan. Kana salinan nulisna dimakubkan. Ya tubuh eta nulis ieu ba'du ashab nuskhatan dina salinan nulis bima kana perkara yustahdaru anu bakal dihadirkeun ieu ma. Ma teh mina awan buktina pirang-pirang warna kadaharan. Wa yu'arradu jeung diasongkeun ieu ma. Asongkeun ieu ma ala bae pani ka pirang-pirang tamu. Wa qala jeung ngadauh sabak busui sapana pirang-pirang buru. Qaddama ilayya ba'dul masaisi laonan bisan. Qaddama nyuguhkeun ilayya ka kuring sabak dua masaisi sapalina pirang-pirang guru. Laonan kana jiwarna kadaharan. Bisami di negara Sam. Fakultu tuluy ngucap kuring. Indana deketeun urang sarea dia Eropi di negara Erop. Inna mayuqaddamu paling subuh kenaon hadza ieu laonan akhiron. Eta model huruf model akhiron teh aya mun teu aya alif akhoro. Mun teu aya alif sabada ro akhoro. Lamun muannasna ro aya alif engkwa iya. Akhoro anu sejen mudzakkar ukhro anu sejen kene muannas eta. Aya akhiron paneri atau mun begitu paneri akhiron maka naon iya akhiron dina panungtungan. Faqala tulinya dawu ba'dul masyayikh wa kaza jeung kitu seperti yuqaddamu hadza akhiran indana deketeun urang sarea bisa minagarasan walam yakun jeung teu kabuktian lahu eta tetep pikeun ba'dul masyayikh ulah ba'du suyuhnya. Walam yakun jeung teu kabuktian daya indaw eta deketeun ba'du masai naon laonun warna goeruhu anu salian ieu laonan. Pakhadatu tuluy era kuring. Minhu dina ieu minhu tieu ba'du masyayikh. Wa qala dengan tafsa'a kharu yang senen. Kunna jama'atan. Kunna bukti urang sarea jama'atan eta jama lobah. Didiapatin dina namu ieu masalah subuhnya. Ya namu. Pakudima tuluy disuguhkeun ilaina ka urang sararea naon alwanun pirang-pirang warna mina ruusi dina pirang-pirang ulu
aya hulu haya, aya hulu lau, rupa-rupa hulu lau. Hulu wungkul. Al-maswiyati alwanun minar ru'usi al-maswiyati yang digoreng. Tobihon tegasnya diasatkan. Wakodidan yang deng-deng beeng. Deng-deng. Pakunna tuluy bukti urang sareng. Lana kudu eta teu ngadahar urang sareng. Nan taziru ngadaguan urang sareng ba'dana ngarukus laonan kana warna nu sejen. Nah, sugan aya we salian di hulu. Buru-buru ngadahar kana hulu. Au hamlan atawa kana anak embe. Mana ai model di Arab ya. Baheula model embe teh dibakak ka kawas hayam. Ya. Yang dikeretan. Pada anak tuluy datang. Ada mah itu cerita akhirnya maqala akhir kunna jama'atan fi diapatin. Urang teh jalma loba dina nami. Faqudima ilaina awan. Pada anak tuluy datang ieu sahibul bait. Nak ka urang saraya biposti kalawan mawa bokor baskom. Walam yuqadim jeung teu nyuguhkeun ieu sahibul bait boeroha kana salian sirukus. Panazara tuluy ningali tengareret. Sabak duna sakalina urang saraya. Ilaba bin Asadei. Pakola tuluy ngadawuh sahabat dusuyuhi sapalina pirang-pirang guru. Wakana jeung kabuktian ieu ba'da suyuh mazahan etan loba guyona. Tak alun. Aumit alun. Au pangalun. Mazahan etan loba guyona. Tapi ba'da suyuh eta ba'da suyuh teh tukang guyon. Tek ba'da suyuh. Inna Allah Ta'ala saestuna Allah Ta'ala yakdiru eta kawasa Allah ayah buko kana yen ngadama Allah ruusan kana pirang-pirang hulu bila abdanin sekalawan pirang-pirang badan. Allah kawasa nyen hulu eueuh badanan. Kola ngucap akhor. Tadi ayat kola akhor. Kola ngucap akhor. Wabitna jeung sapeupeting urang sarerea ieu kalaelata dina itu peuting juliaan bari pirang-pirang lapar. Nah lubu neangan urang sarerea papitan kana bubuk roti ila sahuri nepi ka waktu sahur. Falihaza yustahabbu ayu qaddima ajami'a au yubiro bima indahu. Falihaza takarana ya nadhara ba'duna ila ba'din. Surat reret. Yustabu disunatkeun naon ayu qadima yang nyuguhkeun ieu sahibul bait ajami'a kana sakabehna. Ayu biro atawa ngabegakeun ieu sahibul bait bima kana perkara indau anatan sareng sahibul bait. Arabi kokmatna ala yubadiro etayan henteu keulah ala yubadiro etayan tegagancangan ieu sahibul bait ila opnya alwani kana ngangkat ngaluhurkeun pirang-pirang warna kadaran
Qobla tamakkunihim samemeh. Qobla tamakkunihim samemeh tetepna ieu hadirin kabeh. Hadirin kabeh. Kita munahara dia. Minal istifa'i tina nyumponan. Atayar tahu dengan ngangkat ieu hadirin kabeh. Al-aidiyah kana pirang-pirang leungeun anha tina ieu alwan. Jadi jam-jam anu ngabogaan imah ulah waka dicopot eta kadaharan anu disuguhkeun teh. Keun heula anen tina nyarumponan ka tamu tina eta kadaharan. Ke ieu da geus warge ngarangkat leungeun ieu arang geus ieu. Pala Allah minhum tah buah-buah eta tina sapeunah hadirin kabeh. Man aya jalana isim la'ala dan model inna anna. Man aya jalana yakunu anu kabuktian naon baqiyatu dalikal lawan sasesana itu warna perkanaran asha eta leuwih dipikahayang indahu mungguh man mimma tibatan perkara istahdoruhu anu nyupri ngahadirkeun ieu hadirin kabeh kana mah au baqiyat atawa tetep di man naon hajatun butuh ilal asli kana dahar fayatanawwasu samanjana yakunu anu kamutian naon baqiyatu dalika lawi eta asya indau mimma istahdaru. Fayatanawwasu atuh sesep ieu ma ieu punten ieu dalika lawan alaika men keun ingkeun heula buat teuing aya kadaharan ulu dipikahayang ku salah saantara di antara hadirin ngadahar kadinya dia mengutuskan gancangan wahya jeung ari ieu Allah yubadiro minat tamakuni eta tina sapalina tetep ala melatina hidangan Allah si anu tapi temaidah tukun sabtu naon inna setuna lati maidah khairun etalnya alus min lawana ini tibatan dua warna Payah tamilu ayyakuna al-muradu bihi qad al-istijali. Payah tamilu atu narima pantas naon ayyakuna yen kabuktian naon al-muradu maksud itu ye tamakun qad al-istijali eta megatkeun gagancangan. Wayah tamilu jeung narima pantas naon ayyakuna yen kabuktian ieu ibul bet aroda eta ngamaksud ibul bet di kuya tamakun sama saat makani kana legana tempat. Oke jadi ceritakeun Anis Suturi ti Imam Suturi wakana jeung kabuktian Suturi supian eta jalma anu tasawuf mazzahan anu loba guguyonna. Adoro inda wahidin min abna dunia alama idatin fakudima ilaihim hamlun saya na ibu apanya dikiekeun atunya. Oh biar diceritakeun naon Anis Suturi Imam Suturi. Naon Anis Suturi Imam Suturi. Wakana Sufyan mansahan.
Fahadara tuluy hadir ieu suturi inda wahidin deketeun jalma saiji min abna dunya tina sapana perang ahli dunia. Hadir ala maidatin kana idangan. Katanya. Fahadara ala maidatin inda wahidin. Ulah make tartibna. Pakun bima tuluy disuguhkeun ilaihim kahadirin kabeh. Naon hamlun anak me. Wakana jeung kabuktian pisoi dia maidati erat tapi jangan membukan idangan naon bukhlun medit. Nah, bahya medit. Naon bukhlun medit. Palam maro'a samangsa ningali sohibil maidah. Al-kauma akaum macaku mepejet nyosoy ieu kaum kabeh alhamla kana anak me kullah mumazakin kalawan sakabehna nyosoy doko tarupek naon asaduha teh ne sohibul maidah wa qala jeung sohibul maidah ya gulamu he bujang irfa kudu ngangkat anjeun ngangkat nama ngangkat kana kadaharan irfa kudu ngangkat anjeun ila sibiani ka pirang-pirang budak bawa jumpa itu ka budak parofa'a tuluy ngangkat ieu gula alhamla kana anak embek ila dakhir dari kajro iman maksudnya mah dibawa kajro iman faqoma tuluy nangtung sa suturi ya'du bari lumpat ya suturi kolpal hamli ina satukangan anak me anak menubawan papila tuluy diucapkeun laukan suturi naon ila ayana apa ila ayana kamana juga mereka mana pakola tuluy ngadaw suturi akulu Bapak dahar kuring maasi jani sarta pirang-pirang budak. Kuring rek dahar jeung budak. Jeung barudak bungan anak emek dibawa ka barudak. Pas saya tuluy ngarasaera saroy rajul teh sohibil maidah. Wa amaro jeung marentah rajul bi radiya hamli kana ngabalikeun anak emek. Wamin hadapani jeung eta tina ieu warna alayar pa arian ngangkat dengan lurekeun. Nah saibul maidah tiga ngabogaan idangan ia dahu kana leungeunna saibul maidah qabla qaumi sameh kaum. Maksudna mah jangan ngabogaan idangan ulah waka eureun. Memeh kaum dina barang daharanna. Lain naum karena saya tuna kaum kami ya sayuna eta maka ngarasaera ieu kaum kami. Bagian balik ke penting naon ayatuna yang kamu ke sohibul maidah akhirahum eta pangpanerina ieu kaum kabeh naon aklan daharna kana kabuktian sabak dua kirome sapalina pirang-pirang jalma anu muaya yudiru eta ngabejakeun ieu bak dua kirom al qauma ka kaum bijamil alwani kana sakabehna pirang-pirang warna wayat rukahum diatapkeun ieu kirom jeung ningalkeun ieu bak dua kirom ka kaum kabeh ya saupuna bari nyumpunan ieu kaum kabeh ya manu muaya ya kuring loba kadaharan sok dahar Yubil alqoma bijamil alwani sok dahar tinggalkeun ke sina barang dahar. Faiza qarabu tadi mana deukeut ieu kaum kabeh al firogo kana rapi. Jasa tas sidepu ieu bak dua kirom. Alarus batai kana turna bak dua kirom. Tepat kana tur jadi moda diuk ayat awal. Wa madda jeung manjangkeun ieu bak dua kirom jadau kana leungeunna bak dua kirom ila soami kana kadaharan. Wa kala jeung dahar ieu bak dua kirom wa ngucap bak dua kirom bismillahi apa bismillah. Ta itu kudu lungan aranjeun kabeh ni kapuring. Tok tuang deui. Sarangan beri
Saedu ni kulungan aranjeun kami nikah kuring. Barokah tangga berkah salawat si Allah. Bikum di aranjeun kami waalaikum jeung aranjeun kami. Wakana jeung kabuktian saha salafun ulama salaf ya tahsinuna. Eta ngitung-ngitung alus atau nepi ngarekan alus. Ya tahsinuna eta ngitung-ngitung alus ieu salaf kami dalika kana itu jasa minhu tibak dua kiram. Al-khamis wa mana ayyukan dima eta yang nyuguhkeun ieu sohibul bait. Mina khamis dina kadaharan qadwa kifayati kana ukuran kasukupan fa inna tahlila karena setunanya etikeun anu kifayati dina kasukupan nafsun eta kurang fil muruatina kajatikan. Wa ziyadata diatapkeun kana tahlila wios di barisannya ari kira moal dijual deui mah kitabna wa ziyadata jeung saestuna nambahan alaihi kana yu qadra kifayah tasannuun eta gawe-gawe wa muroatun dengria la siaman sumawana idza kanat di mana-mana kabuktian naon nafsu hatene ya saibul bait latas mau eta teu murahan teh ngamurahan latas mau eta teu murahan ieu nafsu di aya kulu kana yen ngadahar ya hadirin kabeh alkullah kana sakabehna illa ayu qadima an yen nyuguhkeun ieu saibul bait al-kafiro kana kadaharan anu loba wa huwa bari ari saibul bait thayyibun nafsi eta anu alus hate ridho hate eta alus hate lao aqadu lamun nyokot ieu hadirin kami al-jami'ah kana sakabehna sakabehna kadaharan wa nawan dengan niatan yusahibul bait ayat tabarroka kana yen ngalap berkah yusahibul bait di padlati amin kuluwihan kadaharanana ieu hadirin kabeh ieu hadis karena eta tina hadis la yuhasabu la yuhasabu moal dihisab naon alai yaitu padlati to'an bahwa mudakar kumudot ilaihna ayo asabu muayyisab nawan ala itu padlat itoan. Ahdoro ngahadirkeun saha Ibrahim bin Adham rahimahullah paman kana kadaharan kasiron an loba. Alama idati dina idangan Ibrahim. Da idangan kadaharan loba. Pakola kuling ucap Sufyan. Ya Aba Ishaq Aba Ishaq. Ama tahoku nah tesieun anjeun ayakuna kana yen kabuktian naon haza ieu aman kasir saropan modaya isropan saropan eta ngaliwat batas papola tulingan dausa Ibrahim aya satu ayat itu ami eta kadaharan naon saropun ngaliwat batas Bailan takun talamun teu aya naon hadir niat tu ieu niat patakfiru tah ari ngalobakeun kadaharan takalukun eta gawe saesean Ola nadauh sa Ibnu Mas'udin nuranu nuhina dicegah urang sarea an nujiba kana yen nyubadanan urang sarea dakwataman kana undangan jalma yubahi anu agung-agungan ieu man agung-agungan jadi banggaan anu agung ieu man dipamit ku karaman wa qarya jeung ditanyawasa jamaatun jamaah loba minas sahabat ti sahabat akhlak ta'amil mubahati kana ngadahar kadaharan agung-agungan wa min dalika jeung tina arah-arah itu karena layur pasti
min baini yadai Rasulullah sallam fadlatu ta'amin qattu. Wa min dalika jeung tina arah-arah itu, wa min dalika jeung tina arah-arah itu. Illa ayu qaddima al kasir, illa ayu qaddima kasir wa huwa taibun nafsi. Karena kabuktian kelakuan jeung tingkah layur paku eta tara diangkat nyimbaina salam ti antarana payunan Rasulullah sallam naon padlatu oamin. Lewihan kadaharan. Lianahu karena sahabat kami kanu eta kabun sahabat kami layu kadimuna eta taranyugukeun sahabat kami ila qadra hajati aing kana saukuran pangabutuh. Walayak kuluna jeung taradahar sahabat kami tamamas sabai kalawan sampurna nawaran. Kalawan sampurna nawaran. Payan bagi jeung penting naon aya sila yang misah dan yesaibul awalan dina kawitanana. Nasiba ahli baiti kana bagian ahli iman. Ya, jadi ulah disuguhkeun kabeh sok misahkeun heula. Bisi aya ahli iman nu ayangan. Hatta latakunet teu kabuktian naon ahyunuhum pirang-pirang panona ieu ahli bait tomihatan eta nu ngalirik atana pilurak lirik. Ila rujuhnya sain kana balikna hiji perkara minhu karena tina tokan kadaharan pala halau tah boa-boa tokan layar jihu eta moal balik ieu tokan moal balik deui kumaha jadi bea kabeh ku tamu patabiku atuh rupak naon suduhum pirang-pirang hatena ahli bait kabeh watan toliku jeung narima ngucapkeun bae pani di pirang-pirang tamu. Jadi nyarita tentang naon asinatum pirang kalisana ya ahli besan. Abe ya tamu sekali dahar kadaran. Bosongot penyesakeun yang imah ahli imah. Wayakunu jeung kabuktian ieu sahibul bait. Qod'at ama eta estu merek kadaran qod'at ama eta estu merek kadaran ieu sahibul bait abdaitana kapirang-pirang tamu ma kana perkara yudnu anuturkeun kana ma naon karo hiatu kaumin mikangewakna kaum teh nyata aya bete. Wadzalika itu ama abdoepan yanatun eta yanat ibra dihakihim dihakna itu ahli bete wama jeung ari perkara bakia anu nyesa ieu mah mina aktimati tina pirang-pirang kadaharan palaesa tah eta teu temenan palaesa teh temenan nu didoe pani eta pikeun pirang-pirang tamu naon ahduhu nyokot kana ieu mah wa huwa jeung ari mah bakia Allah di eta perkara usamihi anu ngaranan kana ieu lazi ta'asu piatu ahli tasawuf azilata kana berkat di bawah tina barokah kata Sunda namanya kana berkat illa ida soroh angin di mana-mana mertelakeun saha sahibut pamijan ngabogaan kadaharan bil ismi kana ngidinan fihi dina ieu ahduhu an qadin tina hate odin an ridho
Au ulima atawa ditanyaokeun naon dalika itu ibni ditanyaokeun di korina tingali ku korena tingkahna itu sohibut to'am wa anau jeung sohibut to'am ya prau eta bakal bunga sohibut to'am di kuyi ahduhu. Pain kana salamun kabuktian ieu si jalma nu namu ya dunu eta nyangka ieu si jalma karohia tau kana mikangewakna sohibut to'am lamun dicopot sesana palayan bayu tante pantos naon ayu khoza yen dicopot ieu mabakia wa iza ulima jeung di mana-mana ditanyaokeun naon ridho na sohibut to'am payan bagi eta penting naon muraatul adli ngariksa adil wana sopati jeung tengah-tengah ti adil teh wana sopati jeung tengah-tengah ma'rupa koi sarta pirang-pirang baturan palayan bagi atuh teu pantes teu meunang naon aya kuda yen nyokot saha al-wahidu jam saiji ilama angin kana perkara ya khusu anu tantu ieu mah kawahid au mah atawa kana perkara nyokot kana perkara ya rado anu ridho bihi kana ieu mah sarofiku babakna ieu wahid ridho na antauin tina turut lahan hayain lain tina era amma insiroku tah anapun hari balik tina namu palahu saya terpikir insirok salah satu adabin hari tilu pirang adana sakana nya nyuguhkeun kadahara aya satakramana balik tas namu aya ada sakramana al awal kaijina ayah ruja etayen kaluar ya sahibul de maboi sarta tamu ilaba bidari nepi kampan to imah awali ayah ruja sunnatun eta sunnah badalika tu ayah ruja min ikromid doepi eta tina ngamuaya den tamu ngamuaya den tamu wakor umiro jeung atuh diparentah naon dikromi ngamuayakeun doa Pak Zaida naon dikromi ngamuayakeun doa qala parantosna dawuh kanjeng Nabi sallam man saja kana kebuktian ieu maju minu eta iman ieu man billahi Gusti Allah wa yaumil akhir jeung kana pair pal yukrimta kudu ngamuayakeun ieu man doa pauka tamuna men Waqala jeung ngadawa salam inna min sunnatid doepi tasuna eta tina sapalihna kalakuan tamu ayus isim inna ayus saya yang dijajabkeun diringkeun namanya dijajabkeun ieu doa ila babidari nepi kapan paimah Kola ngadau Abu Qatadah. Kodima yakdam. Kodima datang. Tahawibdun Najasi. Tamu utusan. Raja Najasi. Tamu utusan Raja Najasi. Itu sanesan. Allah. Datang Allah Rasulullah SAW ka Rasulullah SAW. Pakoma tulinang tung Rasulullah. Yahdumuhum bari ngaladen Rasulullah kawitdu kabeh. Dia nafsi ku salirahna Rasulullah. Jadi ngaladen ku nyalira. Pakola tuling pokoknya caplau ka Rasulullah sa'asabu pirang-pirang sahabat Rasulullah. Nahnu nakfika ya Rasulullah. Nahnu ari urang saya nakfika eta bakal nyukupan urang saya kakatuan ya Rasulullah. Maksudnya magustikeun wae ku abdi teu ku salira dan ku abdi ngaladen.
Kapan Rasulullah kalla innahum kanu li ashabi mukrimina. Kapan Rasulullah kalla kalla ulah kitu Innaun saytuna widdu kabeh kanu eta kabuktian widdu kabeh di ashabi kapiran perang sahabat kami mukrimina eta ngamuayakeun kabeh. Itu ngamuayakeun ka sahabat kami. Wa ana jari kami uhibbu eta mikaresep kami an ukafi'a kana yen malas kami. Ka widdu kabeh. Watolat watamam wa ikram jeung ari sampurnana ngamuayakeun tamu. Tolat qatul wajhi eta bear budi bear raih nya. Eta bear budi wa tayyibul hadisi jeung alus caritaan. Indah dukuli dina nalika asup wal khuruji nalika kaluar wa alal maidati jeung dina idangan. Kila diucapkeun lia Auza'i ka Imam Auza'i peganu naon ma lapad ma eta naon karomatud dhaifi ari ngamuayakeun tamu kala ngadauh Auza'i salaqatul wajhi nyata bear budi wa tayyibul hadisi jeung alus caritaan. Waqala jeung ngadauh Sayyid Ibnu Abi Ziyadatan madakhatu sepati-pati asup kuring ala Abdurrahman ibni Abi Layla Abdurrahman putra pemegat Abi Layla illa haddatsa ang nyarita si Abdurrahman na urang saya hadisan kana caritaan Hasan alus wa atamatna jeung merek kadaharan ieu Abdurrahman na ka urang saya to aman kana kadaharan hasanan anu alus. Eta awal. Asani anu kaduana ayan sorifah eta yen balik saha abaiku tamu. Thayyiban nafsi bari anu alus hate. Pain jaro jeung sanajan berjalan pihak tina hakna doe naon taksirun lalawara lalawara mati sahibu abet nah balik ditamu tasnamu kudu alus hate aja berjalan di hakna doe anu jadi kewajiban pribumi berjalan ala warak. Kadzalika sahari itu ayyan sorifa abad tayyiban nafsi. Min husni uluki etat pinasnya harus berdipakarti wa tawadui jeung tawaduk. Qala parantos nadawu asalam. Inna rajula saytuna jalaki la yudriku eta yakin bakal mangyan rajul bi husni khuluqi kusaban. Alus budi pekertina rajul darajat nasaini kana darajatna jalan puasa alqa ini anu ngadeg ibadah kana salat anu ngadeg ibadah wadunya jeung diundang ba'du salafi sapalina ulama salaf diundangna bi rasulin ku utusan maksudna maki aya hiji jalma ngutus ka seseorang cek eta jalma ka utusan jeung anjeun kudu kaditu ka ba'du salat dihaturanan linggih sakitunya jam sekian palan misadiku tuluy teu manggihan ka ba'du salat saha ar-rasulu utusan saya di iman salam masami'a tasama sanguping ieu ba'du salat nguping bahwa dirina diundang hadoro tahadir ieu ba'du salat
Wakanu jeung kabuktian ieu doepan kabeh doepan teh pirang-pirang tamu. Wakanu jeung kabuktian ieu doepan kabeh kod saparoku eta bubar. Pisah teh bubar ieu doepan kabeh. Waparogu jeung rapihan ieu doepan kabeh. Wahoroju jeung kaluar ieu doepan kabeh. Ai hadir teh ka ahli bet ka ahli imah. Oh. Geus teu araya batur mah. Geus rapi, geus baralik deui. Fakhoroja tuluy kaluar ilaika ba'du salaf sahibu aman geli jamu ngabogaan iman. Faqala dengan ucap sahibu aman si khoroja estu geus kaluar sa kaum terus arui. Faqala tuluy ucap ieu ba'du salaf. Hal baqiya nah nyesa naon baqiyatun sesa. Tiatu manawi aya sesa na tuangan aya teu. Kola ngucap sahibu mansia la itu ternyata saya kola ngucap ba'du salam pakisratun tah bubuk roti in bakiat lamun nyesa ieu kisra dan atuh kena aya bubuk roti kola ngucap sahibu mansia lam tabko ternyata ia kisro bakia ia buko. Ternyata ia kisro olah ngucap ba'du salat. Pakidru tah kidir teh panci. Berapa ya panci ne? Amsahwa. Amsahwa tanu sapkuring hakana kidru. Diletakan olah ngucap sahibu manjia. Kod gosatu atu geus ngumah kuring. Kana kitu pancina geus dikumah. Pan soropa tuluy balik ieu ba'du salat yahmadu bari muji ieu ba'du salat Allah taala ka Gusti Allah taala. Pakila tuluy diucapkeun lahu ka ba'du salat bidalika itu in soropa. In soropa. Paun tak ba'du salat. Kod ahsana estu gawe alus sajelek lagi. Arajua teh nyata sahibu mandir teh. Kod ahsana estu gawe alus sajelek lagi. Da'ana ngundang ieu rajuana ka urang teh diniatin kalawannya warodana jeung nolak. Ieu rajuana ka urang teh diniatin kalawannya makanya. Fahadza ta'inu sorofa. Huwa eta ari hadza makna tawadhu eta makna tawadhu ausni ulupikeun alus budi pakarti. Paukia dicaritakeun naon anak Ustaza Abil Qasim Al-Junaidi. Saestuna Ustaz Abil Qasim Al-Junaidi da'ahu eta ngundang ka Ustaz Sahasobiun budak. Diundang ila dakwati abi kana undangan Bapak Nasobi Arba Amarofin kalawan opat terang-terang balikan. Parodahu tuli nolak ka Ustaz Adia Qasim sa'al abu bapak ilmarrotil arba'i dina terang-terang balikan anu opat. Wajari Ustaz yarju eta balik ya Ustaz tikul 5 rotina saban-saban balikan. Takiban karana ngaluskeun liqadis sobi kana hate budak bil huduri kuadir wal qadir abi jeung kana hate bapak kana kana bapak dia insirofi kubali. Jadi Ustaz Abi Qasim teh mencek paribasa mah dikeredakeun ku hiji bapak dipaenkeun cek bapak nak kabudak jang jung kaditunya ka Ustaz Abi Qasim tarioskeun dihaturanan lingih gitu ku bapak cek budak mangga Pak eta budak nginci ka Ustaz Abi Qasim. Assalamualaikum
Ustaz, waalaikumsalam. Aya naon ja? Iya Pak Ustaz, saur pun Bapak, sihaturanan lini, ke kabumi, dan sekian. Cek Pak Ustaz, mana kan? Kariaskeun ka Bapak insyaallah. Dan sana Ustaz Abia Qasim teh datang ka Bapak na eta budak. Assalamualaikum. Cek Bapak eta budak, waalaikumsalam. Aya pikir saya naon Pak Ustaz? Cek Bapak eta budak. Eta tadi murang kali kaditu cenah ti orang atau ini kadieu. Cek Bapak na ente abdi mah teu ngulam. Teu ngulam. Atuh Ustaz de balik. Eta bapana ngutus budak deui. Ya. Orang kali itu Bapak Ustaz. Datang. Geus datang, cek bapana abdi mah teu ngulam. Napi ka sabaraha balik? 4 kali, 4 balik. Ustaz balik we dina tiap-tiap balikan ageuna. Tadi tolak ku bapana. Nah sababna tabiban liqabis sobiyi ya hudur ngaluskeun hate budak teh. Bahagiana ngaluskeun kana hate bapa kubalikna. Fahaza ta'ari ieu nufus ngadamel nufusul mazkurah mulai mah hate Abil Qasim mun tari deui saha hate Naba'dus Salaf. Hazihi ta'ari ieu nufusul mazkurah. Nufusun eta pirang-pirang hate qad zullilat anu estu direndahkeun ieu nufus bitawadui ku tawaddu lillahi ka Gusti Allah taala. Watma anak jeung tentrem ieu nufus bitauhid ku tauhid sahidkeun ka Allah. Wasorot jeung jadi ieu nufus tu syahidu eta ningali ieu nufus fi kulli raddin dina saban-saban nolak wa qabulin jeung narima tadi tarima jeung narima ningali ibrotan kana tuladan teh dicontoheun bima dina perkara baina anu antara nufus wa baina rabbia jeung antangana pangeran nufus palakan kasiru atuh teu narima pecah teu narima ngangres ya nufus bima ku perkara yadri anu berjalan ieu ma mina ibadi pirang-pirang Allah minal idlalik buktina naina dan amala tastan siru saperti yang tebunga ieu nufus bima ku perkara yadri anu berjalan ieu ma minhum ti ibad kabeh mina ikrami buktina ngamuayakeun bal yaraone balik taningal ieu nufus maksudna maksudibun nufus nanya ieu nufus al-kulla kana sakabehna sakabehna naon tah rodi qabul minal wahidi tidak anu saidi al-qahari anu seueur maksana. Walidalika jeung karna itu balayaraonet qala ngadau sabadun sapana ulama ana ari kuring la ujibu eta teh nyobadanan sara maksudna la ujibu eta teh nyobadanan kuring kada wata kana undangan illa li aning karana saestuna kuring atazakaru eta ngalap ingat kuring bihaku dakwah to amal jannati kana kadaharan surga ae huwa tegesna ieu ta'amul jannah ta'amun eta kadaharan thayyibun anu enak yuh malu anu ditanggung anak ti urang sadaya naon kaduhu kapayahan ieu ta'am wa mu'natu jeung biayana ta'am wa hisabu kana ta'am asal batuna Allah yahruja eta yang teu ulah Allah yahruja eta yang teu kaluar ieu doe
illa bilido sahibil manzili angin kalawan ridho nak jaman nu ngabogaan imah wa idni jeung idina sahibul manzil wa yuroi jeung ngariksa ieu doib qabahu kana hatena sahibul manzil di qadri iqamati dina ukuran cicing di mana cicing di imahna sahibul manzil wa idza nazala jeung di mana-mana ngalirenkeun ya sahibul manzil doepan ka tamu fala yazidu ala namahan ieu doep ala salah sati ayamin kana tilu pirang-pirang poe parubama yatabarromu terkadang bosan ya sahibul manzil di kudoya wayah taju jeung kabutuh ya sahibul manzil ila ikhraji kana ngaluarkeun doe kana ngaluarkeun doe qala salam abiyapatu salah satu ayamin pamazada pasodakotun abiyapatu ari maksudna mah jadi namu penyuguhan abiyapatu ari nyuguhan salah satu ayamin etrina tilu pirang-pirang poe pamatari perkara jan utama ieu mak pasodakotun taeta sodako na'am benar ieu pala yazidu ala salah satu ayamin lau alaha lamun maksa atana pikeke lamun maksa sasui buah bayat saro buah bayat jama anu ngabogaan imah alai kadoet maksa sina cicing ini an khulusi qalbin tina bersinate palau teh temenan pikeun doet al muqamu ari cicing izaka dina waktu itu alaha wa yusabu jeung disunatkeun naon aya kuna yen kabuktian indau eta tepeukeun sahibul manzil naon pirasun hamparan liddoepi pikeun tamu an-nazili anu liren meureun qala parantosna dawuh sallallahu alaihi wasallam pirasun ari hiji amparan lirrajuli eta pikeun lalaki wa pirasun ari hiji amparan lil mar'ati eta pikeun awewe wa pirasun ari hiji amparan liddoepi eta pikeun tamu wa rabi'u jari amparan anu kaopat lisayatani eta pikeun setan paling saya tilu hiji yang lalaki dua yang awewe tilu paragi tamu paslun yajma'u adaban wa manahiyya tayyibatan wa syar'iyatan mutafarriqatan paslun arieta hiji pasal atapi paslun arieta pasal sahiji yajma' ngumpulkeun ieu pasal adaban kana pirang-pirang adab tata krama wa manahiyya jeung pirang-pirang tercegah perkara cegah manhiyun manahi wa manahiyya jeung pirang-pirang perkara dicegah tayyibatan anu alus wa syar'iyatan di anu bangsa sara mutafariqatan pisah-pisah al-tajina ukia eta dicaritakeun an Ibrahim an-Nakhoi bangsa Nakhoi naon annau sayyiduna Ibrahim qala eta ngadawuh Ibrahim al-aqlu ari dahar pisuki di pasar dana atun eta kahinaan wasnadahu jeung nyarandekeun Ibrahim hu kana al-aqlu pisuk dana atun hadisnya ila Rasulullah sallam qala salam wa isnadu jeung ari
isnadna ieu hadis al-aqlu fisuki. Wetan jari isnadna ieu al-aqlu fisukinatun qaribun anu deukeut. Jadi saeutik rawina. Lamun saeutik rawina kapan deket-deket kana hasanna. Padahal lamun isnadna jauh loba rawina. Ihtimal kana kidina pantas. Wa qarnu kila jeung studi tukil naon diduhu lalawana ieu al-aqlu fisukidanaatun. Anib ni Umar ibnu Umar Umar ana satuna ibnu Umar qala an ibnu Umar kunna bukti urang saraya na ulu eta dahar urang saraya ala ahdi Rasulullah bila zaman salam wa nahnu bari ari urang saraya namsi eta lempang urang saraya wa nasrobu jeung minum urang saraya wa nahnu bari ari urang saraya uyabun eta pirang pronangtung ru'ya sanes ru'ya waru'ya jeung ditingali sahabat dua masai sapalihna pirang-pirang guru minal mutasawwifati dijalma anu nungtut tasawuf aya sufiah aya mutasawwifah aya faqih aya mutafaqih dijalma nungtut tasawuf hal ma'rufun kanyakeun kabeh ditingali sapalihna guru ya kulo bari dahar ieu ba'dul masai disuki di pasar sukasaha nu ningali namanya ya ba'dul masai dahar di pasar pakila tuluy ucapkeun lau ka ba'dul masai digalika dina itu ya kulo pisuk nah ieu dari pasar goreng dari pasar teh. Pakola tuncap yebak dua masai. Wai hakka. Ay wai hakka mah kalimatu tarahum. Wai hakka karunya teuing anjeun. Aya wailaka. Ay wailaka mah kalimatul azab. Wailaka karusakan anjeun. Silaka anjeun. Wayaka ternyata anjeun ajuku lapar kuring pisuki di pasar wa aqulu jeung dahar kuring teu baeti dina apila tuluy ucapkeun naon tadkhulapan tadkhulu asup anjeun al masjidah ka masjid muturan atuh sadar mah di masjid ulah di pasar qala ada ba'dul masayih astahyi ngarasa era kuring an adhula kanayan asup kuring baya tau ka betna Allah nyata masjid be baya tau ka betna Allah lil haqli karana dahar ti deui baya tau wa wajhu jam'i jeung ari jalan ngumpulkeun dauhan Ibrahim jeung dia ba'dul masai ana akla eta saestuna dahar pisuki di pasar tawadun eta tawadhu ieu cenah watarku takallufin jari tinggal gawe kaesean nimba dinasisi sama-jama tawata eta tarku takalluf asanun eta alus wa kharfu muru'atin jeung ari ngarusak kajat nikahan teh kahormatan jeung ari ngarusak kajat nikahan nimba din tisapalihna ieu nasabi fawa eta kharfu muru'ah makruhun eta dimakruhkeun dari pitangna wa jadi aklu fisuk mutalipun etna beda-beda
diadati diladiku pirang-pirang adatna pirang-pirang negara wahwali asasi jeung pirang-pirang tingkana pirang-pirang jalma. Pamanta saja maklayaliku anu teu pantes naon dalika itu aku pisuk disairi akmali kana sasesana pirang-pirang poena men kumila tadi pantes ke naon dalika itu aku pisuk alaki-laki muruhati kana saeutikna tajak nikahan wapal pisarohi jeung bangetna sosorongan wayah dahu jeung nyasad naon dalika itu aku pisuk bisyahadati dina syahadah dina nyaksian pamanjing saja makyaliku anu pantos naon dalika itu aku pisuk dijami awali kana sakabehna pirang-pirang tingkana man wa amali jeung pirang-pirang panaman pitar kita kalupna tinggal gawe kasean kana tah kabuktian naon dalika itu aklu isuk minuti man tawaduan eta tawadu asal kaduana kola eta parabos ngadaung saaling anu mana saja ma ibtadaa anu ngamimitian ieu man wada'u kana kadara ieu man dia milih kuyah azhabat tangalengitkeun sallallahu Gusti Allah anu ti men sabina kana 70 naonana naon warnana mina balai tina balai 70 warna pamanjing saja ma'akala anu ngadahar ieu man ti yaumin dina sapoe sab'a samarotin kana 7 pirang-pirang korma garing ajwatin anu halus aya korma garing tamar korma baseuh marutom ada anggur garing anggur garing zabib anggur baseuh inab anu halus kotala tamayan ngabunuh tamayan ieu sab'a tamarot kulla dabbatin kana sakur-sakur gegermetan satuan gegermetan tibatni anu tek dina beuteungna man pamanjing saja ma apala anu ngadahar ieu man kulla yaumin dina saban-saban poe ihda kana hiji wa isrina jeung 20 naonana zabibatan anggur garingna hamroa anu beureum lam yara sama ningali ieu man tiga sadina jasadna man saean kana hiji perkara ya rohuhu anu mitangewah ieu man hukana syai anggur tanya aya anggur beureum aya anggur nu rupana hideung aya anggur nu dari hejo walahmu jari daging yun bitu eta ngajadikeun ieu lahmu halahna kana daging kumaha daging ngajadikeun daging nya lamun urang ngadahar daging mata ngajadikeun daging lintuh wasaridu jeung ari bubur campur daging Wa'amul Arabi eta kadaharan urang Arab. Wal basqorijatu jeung ari pasakan lauk tu azimu eta ngagedekeun ieu basqorijat. Albatna kana beuteung mata kenut. Wa turhi arafoyurhi jero jeung ngendorkeun ngarubaikeun jeung ngendorkeun ieu basqorijat al yataini kana al yataini kana birit dua birit ini walahmu baqori jeung ai daging sapi daun eta jadi penyakit walaban wajar ki susuna bakor dipaun eta jadi tambah wasaminuha jeung ari samina tegajihna ieu bakor dawaun eta jadi tambah
Wasahmu jadi gaji. Yukhriju eta ngaluarkeun sahmu. Mislahu kana pantarna sahmu. Minad da'i tina panyakit. Maksudna mah gaji ngaluarkeun kana panyakit. Itu. Aku mah penyakit leungit kana sagede gaji di dahar. Walan tastia. Jeung henteu nyuprih tager. Tahan nafsa awewe angnipas. Bisa ku hiji perkara abdola anu leuwih utama dina rutobi tibatan korma basih. Mata are lamun hayang buru saat nipasna ngadahar korma basih. Wasamaku jeung ari lauk kai ubibu eta ngancurkeun ada bayujibu ilabatan. Eta ngancurkeun ieu samak al-jasada kana jasad. Wa qiraatul Qur'ani di ari maca Qur'an wasiwaku jeung nyusur yuzibani eta ngaleungitkeun ieu qiraatul Qur'an jeung siwak. Al-bulgoma kana eusak. Waman jeung saja ma'auda anu ngamaksud ieu man al-baqo'a kana tetep terjadi panjang umur. Tapi wala baqo'a jeung saya tetep dagama mah di dunia mah moal tetep bakal maut. Pal yubakir ta kudu isuk-isuk ieu man bil ghadai kana dahar isuk-isuk. Kudu kumaha isuk-isuk kana dahar. Wal yukarrir jeung kudu ngabulak-balik ieu man al-asya'a kana dahar sore-sore. Kana sapoeuna mah dahar kada deke dikaburangkeun. Padahal mah isuk-isuk teh. Tapi kada eta model dahar sore-sore hari model tes isa kaditu mah eta sabisa-bisa mah ulah makan isa malam kajaba keur naon digerakkeun heula. Keurkeun nimbulkeun panyakit dahar malam teh. Mun teu gerak heula mah timbul darah tinggi, timbul disebutkeun aya naon penyakit gula. Wal yabas jeung kudu make ieu man al-hiza'a kana sendal. Sendal karumpah. Walaya tadawa jeung henteu gawe tambah, henteu make tambah. Walaya tadawa jeung henteu gawe tambah atau teu make tambah saana jama-jama bisaein ku hiji perkara mitlis samin anu saperti samin. Hanya ku samin wungkul. Wal yukillah aqalla yukillu. Jeung kudu nyaetikeun ieu man. Disyanan nisa'i kana ngajima ka pirang-pirang awe. Ulah sering teuing. Wal yukhifah jeung kudu ngahampangkeun nyentengkeun ngahampangkeun ieu man aridaa kana rida kana selendang pokoknya rida ada nu eta hutang tong loba teuing hutang hari ayeuna jalma teh memaksakeun beunghar ayeuna bangkit nganyuk motor dipaksakeun kalau mun nganyuk moal boga bahasana teh kitu. Allah a'lam.